we zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina unggal isu kareka sawah lieur dengan kolor eta dipapake kewincuna si Nopi, si Irma, si Yaya, si Eba, si Titin, si Mimin mararate abuseun ku aing kabeh si Ipah, Bi Aca, si Engkom aya Engkom eta si Engkom di mana-mana aya pajarkeun teh model gaul nyieun rok teu diukur make na paluhur-luhur da hayang kadele kenal pot racing teh mah pinuh ku hapur digaro mending ngebul najis boro-boro merangsang najis yang najong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a yarfa'ullahu al-barakah minal ardi wa yarfa'ullahu ar-rahmah minal qulubi wa yarfa'ullahu al-'adla minal hukami wa yarfa'ullahu al-haya'a minan nisa'i. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Pengatur waktu penata acara nukusim kuring dipi hormat wabil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, guru-guru urang sadayana anu samina fahati di haflah mubarakah anu sangat kusim kuring dipi hormat tur dimuliakeun. Mudah-mudahan masih diparanjangkeun umurna ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri doakeun ya para pemimpin urang sing saroleh sing amanah. Bil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar jamaah majelis taklim Darussalam, keluarga besar masyarakat kampung Babakan,
saurang nu ngabacotna beri pusing karena ceuli aing. Oh iya ya, Darussalam geus bieu kampungna kampung babakan kerajaan. Ayeuna bagian aing nu ngomong sia macaricing ngadengekeun, aing ngomong sia ngobrol. Ieu resikonya yang heurepan ibu-ibu kieu. Aing kompakna mah kompak, ngan ngobrolna kompak deui. Aing ngaji paling rajin, ngan balik ngaji tara bawa ilmu. Sabab di pangajianna cuek jeung kiai. Tara didengekeun. Matak terobah-robah kalakuanana. Memeh hidit ngaji monyong ka salaki, balik ngaji makin nyungcung ka salaki. Balik ngaji lin bawa ilmu, bawa tagihan. Seragam geus tiung. Cicing ieu geus laluna can tiung ieu. Oh geus. Nu geus lunas mah rapi. Nu nyengsol eta can lunas eta. Bo doakeun ieu segala rupa pengorbanan para panitia baik harta tenaga pikiran sing jadi tabungan amal soleh. Rezekina, ekonomina, usahana urang dia sing leuwih berkah buat bekal ibadah. Anak turunanana sing saroleh solehah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Punten ka operator volumena ditambahan deui saeutik. Ieu rada serak ieu. Volume ditambahan deui, ehona dikurangan bae. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad tupan tengah jawab sholawat eta ngajar doba aing ngaku cinta ka Nabi bohong cintana. Jelema nu ngaku cinta Nabi setiap Nabi disebut ngajawab sallallahu alaihi ya mah cicing bae kadeuleu bibirna. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad nu nengak wae aya meni mu ngajawab sholawat. Ciri-ciri umat anu pangpelitna sadunya ketika ngaran Nabi disebut eta jelema teu ngajawab sholawat, eta jelema pangpelit-pelitna sadunya. Saur Nabi insyaallah di dieu mah balalager, amin. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad dibandingkan jeung umat nu sejen, umat Islam adalah umat nu paling mulia di hadapan Allah. Alhamdulillah. Tina naon ciri kemuliaan orang umat Islam asep dibandingkan jeung umat nu sejen? Apa umat Islam mulia gara-gara aya salat 5 waktu? Umat nu sejen eueuh salat 5 waktu. Apa umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya puasa Ramadan? Umat nu sejen teu aya puasa Ramadan. Apa umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara ayah haji umroh? Umat nu sejen teu aya haji umroh. Urang tafakuran ayeuna babarengan supaya hasil ieu muludan. Lamun rek diukur kemuliaan urang di hadapan Allah maka salat nu 5 waktu nu dipagawe ku urang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maaf khusus yang pribadi sia sebubarok. Lamun rek ngukur kemuliaanana di hadapan Allah maka salat nu 5 waktu maaf si Asep Mubarok tahu diri, sadar diri kualitas salat si Asep Mubarok masih jauh tina kasampurnaan. Boro-boro bisa khusyuk tumaninah can bisaeun. Duka urang dieu mah pasti geus hararusu urang dieu mah saking ku khusyuk nepi ka poho kana rakaat. Lain husu sia mangga huleng. Ayo jujur geus husu can salat. Boro-boro husu tumaninah ge can bisa. Naon sababna Asep? Setan teh cicing ngaganggu orang lain di luar ibadah bae. Keur ibadah diganggu supaya gagal orang dina ibadah. Eta kahayang setan. Makanya Nabi ngajarkan ke sahabat memeh niat salat dibaca doa perlindungan dibaca heula. Mana nu masyhur Rabbi inni a'udzubika min
hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Osok dibaca heula. Belah dia sok dibaca heula eta. Aya saurang manu sok maca eta heula ayanya. Aya bu belah dia mah. Mudah-mudahan Allah ngahampura kana ngabohongna amin. Atuh nyebut ayana ge luak lieu heula kan mencurigakan begitu. Pantes urang mah salat ngahuleung da setan gampang noel ka urang. Naon nu ditoel Asep nu diganggu? Hate. Takbir nepi ka peureum-peureum hayang kedeuleu khusyuk. Sarokaat masih kene nyantel hate ka Allah, 2 rakaat masih kene hubungan jeung Allah, katilu rakaat mulai robah. Biasana ibu-ibu lamun salat lohor tah gara-gara ngadenge guludung poho ka Allah nu diinget popoean. Ayo pernah sia rumah sakit itu 3 rakaat salat mani khusyuk geleger guludung, aduh ya popoean geus garari budak arareueuh. Ya Allah ulah ka diturunkeun hujanna ya Allah geleger. Allahu akbar. Salat digerebegeun 2 rakaat percis di udak-udak guludug. Begitu tahiyat assalamualaikum assalamualaikum guajleng popoean lain tasbih. Aya nu pernah gitu. Beda banget mencurigakan. Leungit kahusyuan hate diganggu, irung diganggu. Maaf ibu keur khusyuk salat nu di dapur tepuguh-puguh masak ngagoreng lauk asin nyedek ka kamar mulai robah eta pikiran. Gara-gara ngambe lauk asin digoreng haseupna mebes ka kamar keur salat ibu. Cocokna jeung peuteuy eta keur salat setan nyelak ngabibita peuteuy jengkol gara-gara ngambe goreng lauk asin. Ceuli diganggu, panon diganggu, encan nu hiji ieu maaf ulah waka jamaah ustazahna ge hancur salatna. Leungit kahusuan salat eta ustaz jeung ustazah gara-gara naon Asep? Ustaz ustazah keur salat teu kuat nahan hitut. Pasti anu pernah ngalaman sia. Ayo salat nahan hitut. Da leungit kahusuan dibatalkeun nya sarakaat deui. Teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang. Peneta perang batin antara ya dan tidak. Ya tembakeun, tidak tetap dalam pertahanan. Makana katingali ibu lamun salat tarawih berjamaah geura sok. Kaciri nu hayang hitut mah. Nu salat nahan hitut ngagerebeg tibujur kana sirah. Lu luwih jelas ibu-ibu rok panjang mau kena panjang salat nahan hitut kaciri ngagerebegna dihandapkeun geus ngageber siga salat nahan gempa. Pernah ngalaman sok diukur kahusyuan urang salat masih jauh bener teu sing dihampura ku Allah amin ya Allah ya Rabbal. Lamun lain gara-gara salat Asep mungkin gara-gara puasa Ramadan maaf jauh keneh tina kasampurnaan puasa urang terutama lalaki bapak-bapak asa tereh eta bulan puasa Ramadan ngaleungitkeun ganjaran puasa. Mun ibu-ibu kubiwir biasana alasan ngabuburit nongkrong di jalan hayang teu karasa datang maghrib eta biwir lain dikir ngagosip ngomong-ngomong tatangga mantak leungit ganjaran puasa. Lamun lalaki sok nempuan orat awewe batur ngabuburit cenah ke kamol ngabuburit maaf lain menang ganjaran leungit ganjaran. Asep akang mah di imah wae ai puasa mati isuk tepi ka magrib sieun batal puasa ganjaran sieun nempo orat awewe batur mantak akang mah di imah ti isuk tepi ka sore. Hebat naon kegiatan Kang? Biasa ti isuk ka lohor mah molor lohor ka asar tadarus. Hebat geus asar memeh buka puasa nyetel TV
gini nyetel TV Kang pan Ramadan masep na TV ge aya pengajian menjelang buka puasa nyaho Kang kuring ge nyaho ngan aya nu bahaya naon iklan di luar bapak tenempo orat awewe batur di jero imah nyetel TV bebas ulah waka film iklan geus hancur hayang nepo pimping awewe batur cukup ku hand body iklan hand body jelas eueuh nu buduk semenang milih ping-pingna yang nepok kelek kapan aing boga TV berapa aing beli TV teu disetel yang nepok kelek awewe batur aya Rexona geus gundul menang nyabutan buluna yang nepok dada awewe batur aya sabun Give merawat kecantikan kulit Anda bening eueuh nu hapuran tapi dipikir-pikir eta iklan kabeh nyambung tiba heula nepi ka ayeuna hand body jang ping-pinga ping-pingna dideuleukeun Rexona jang kelek-kelekna ditempokeun sabun gi pejang dada-dadana ditempokeun nyambung eta iklan tiba heula nepi ka ayeuna ngan hiji nyambung nu teu iklan teh nyambung aya hiji iklan nu teu nyambung tiba heula nepi ka ayeuna naon Softtek yang penasaran nepi ka ayeuna atuh jang naon teh dideuleukeun iklan Softtek mah Softtek ajol-ajolan naon maksudna eta kuring nepi ka mikir berarti Softtek yang awewe anu ajol-ajolan kitu meureun ya Allah komo keluar imah orat awewe geus murah ek di pasar ek di mall kuring boga pangalaman balik muludan berang-berang geus lohor ngaliwatan mall kuring noel ka supir pir hayang ka mall heula anon bah atuh aya naon we hayang nyaho mall asup ka parkiran mall kuring make jubah gaya bagan ka mall satpam molototan curigaeun disanggana aing tariris teroris satpam nyamperkeun dari mana Pak mau ke mana balik muludan arek ka mall kok bapak pakai jubah aing masalah buat lo di mobil ada apa Pak Masya Allah meni curiga atau balik muludan mah berkat tegaul satpam tolong Pak dibuka dulu pintu mobil dibuka ya kardus 5 panitia 5 di ditu mah di ditu piraku di dia beda ulah dibedakeun cek satpam ya kardus nu hiji buka talina dibuka cau lain bom kadus nu kadua jeruk ya nu katil bolu opak pededet ya nu kalima gede buka kejo jeung lalabna tumpangan bakakak luhurna teu keur kieu ta bakakak cicing kumaha we usaha cek satpam berarti Pak Haji balik pengajian tadi aing ngomong geus muludan atuh mangga Pak Haji bade ka mall mah asup ka mall naik lantai 2 naik lift tangga eskalator karek naik sukul kana tangga nu kahiji di handap awewe nyodok seak rokna pondok meni lurus mata kana bujur oh my god atuh jelas nu isin tibalik lain manehna nu era kuring nu era tibalik zaman ayeuna mah hakikat era ku Allah syariat era ku jubah hate mah ku kulutus hanya kalain ka moal make jubah coba mun make jaket lepis jongjon neuleuna yang geus da isin tungkul bari nyekal tangga lift kieu we biwir teureun istighfar astagfirullah biwir istighfar mata teu tahu diri ret deui aing nengak kieu deui sakitu teh panon ustad komo panon lurah lain lurah di dieu lain di Papua
lurah di dia mah bager lurah di dia mah tara bebeja cicing lurah cicing ulah demo sorangan deh. Ya Allah ya Rabbana geus ayeuna zamana tereh deketna kana kiamat saur Kangjeng Nabi lain cek si Asep Mubarak nyampaikan sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahul haya'a minan nisa'i ciri-ciri deket kana akhir zaman terehna kana kiamat awewe geus leungit ka era naon cenah awewe geus leungit awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nusa lakina para wanda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina unggal isu kereka sawah lieur dengan kolor eta dipapake kewincuna si Nopi si Irma si Yaya si Eba si Titin si Mimin mararaket absen ku aing kabeh si Ipah bi Aca si Engkom aya Engkom eta si Engkom di mana-mana aya we pajarkeun teh model gaul nyieun rok teu diukur makena paluhur da hayang kadeuleu yang kadeuleu kenal pot racing teh mah pinuh ku hapur digaro mending ngebul najis boro-boro merangsang najis yang najong. Insyaallah orang dia masing istiqomah nutupan aurat. Amin. Ya Allah ya Rabban. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, diukur ku puasa Ramadan masih jauh tina kasampurnaan rumasa bener teh. Urang akarak menang lapar haus wungkul. Mudah-mudahan sing dihampura kakurangan kesalahan puasa Ramadan urang. Sing paranjang umur bari gampang rezeki panghidi jeung bulan Ramadan 2002 genep. Paranjang umur gampang rezeki buat bekal ibadah panghidi 2000 genep jeung bulan premium. Ramadan teh bulan premium, bulannya pre makan dan minum. Jeung Ramadan termasuk bulan pertalit, perut terasa melilit. Tapi insya Allah kita mampu di bulan Ramadan nanti 2026 membentuk Ramadan menjadi bulan pertamax. Apa pertamax? Pertaubatan yang maksimal. Dan insya Allah di ujung Ramadan nanti kita semuanya dapat bensin. Apa bensin? Benar, surga itu indah. Amin. Astagfirullah. Kakarak aing yang harapan jelema didoakeun ka surga ngajak dong. Amin. Tadi aing doa aing teu diaminan sing marenang taman surga nu indah. Amin. Kudu nama kitu. Jauh-jauh aing di Cikampek ngadoakeun orang dieu dikacangin. He tati lain ngir mikir. Amin. Tadi sing paranjang umur ka anu amin mah amin tanu ngajadog mah ngajadog we mun siga mung didoakeun geus atuh aing geus ngadoa sing paranjang umur sehat walafiat ulah bari malototan aing mereka paksa sia mah atuh moal diijabah amin kitu mah amin. Sing paranjang umur garampang rezeki nu halal buat bekal ibadah. Amin ya Allah ya Rabban. Lamun lain gara-gara salat, lain gara-gara puasa, mungkin gara-gara haji umroh Asep urang jadi mulia. Maaf Pak Haji, Bu Haji, tahu diri kualitas haji umroh urang masih jauh tina kasampurnaan.
Pak Haji balik ke Mekah karak menang kopiah bodas, Bu Haji balik ke Mekah karak menang abaya, menang beli di hotel di Madinah, ngerasakeun nikmatna salat teh di Mekah, dah hareupeun aya Ka'bah teu saeutik tu ceurik salat di Mekah. Begitu balik ka babakan kerajaan, Pak Haji Bu Haji salat henteu ceurik deui. Pertanyaannya, kemana air matamu ji? Geus beak di Mekah, maca sholawat di payunan Rasulullah di Madinah. Ketika asup ka Raudhah Masjid Nabawi karek ucapkeun kalimat assalamu alayka ya Rasulullah, banjir cai mata ngarasa isin di payunan aya jalmi nu disucikeun ku Allah. Begitu balik ka kerajaan, Pak Haji Bu Haji maca sholawat henteu ceurik deui. Kemana air matamu ji? Saat di Madinah. Jujur sok tanyakeun kanu geus kadar itu salat ceurik komo nuncan ya hayang kadar itu hayang geus daftaran can atuh pantes ya teh init-init eueuh daftaranana panasep teu boga duitna. Nu gaduh Mekah Madinah Allah lain jelema beunghar, buktina loba jelema beunghar teu nararasib, sawah lega tabungan jutaan, mobil balatak diajak ke Mekah engke bae maot ngajemput manten. Hakikat teu aya izin ti Allah leres teu. Tapi teu saeutik kajadian loba jelema liuk eueuh ragap teu aya dari isuk teu sore ceuk paribasana, loba nu geus bisa nasib haji umroh di mana bae didatangkeun rezekina ku Allah. Apa lewat batur bisa terjadi. Tetangga kuring ustad teu bugana naon, kamari 2024 bisa hajian di ongkosan batur nu ngongkosanana daftar ge henteu eta ustad. 3 bulan deui reka musim haji datang pensiunan PT Pupuk Kujang Cikampek geus menang pensiunan hampir 800 juta dibagi-bagi jang ustad. Ustad siap-siap ke Mekah hajian nu 240 juta hargana. Geus jadi haji ayeuna alhamdulillah bunga. Cek ustad boro-boro mikiran ongkos hajian. Ai mayar listrik di imah budak santri karoret kolotna. Di ditu mah. Di dia sarua pugut di dia mimitina. Nah wae teh di aku sih. Ya Allah ya Rabbana, bisa hajian tapi kaceurik datang bah bisa hajian tahun ieu. Nasib eta nu mahal. Masya Allah. Ngan biasana jelema sok aya nu sirik teu pararuguh mah aya. Batul menang milik rezeki bisa ke Mekah, balik di Mekah dilaledek aya nu ngomong we. Tuh haji kosasih tuh. Naon ongkosna dikasih. Atukeun bae. Mun itu mah Haji Mansur cenah naon halamanna digusur. Lebaran jalan manehna mah. Mun itu Haji Wahyu, naon Haji Wahyu sawahna payu. Batul ngajual sawah sia nu ripuh aneh. Mun itu mah Haji Tower. Naon si Haji Tower? Manehna mah bah indit ka Mekah boga duitna ngajual kebon diberi ku Telkom dijieun tower duitna dipake ka Mekah berarti Haji Tower. Astagfirullah. Kuring dah habis pikir ka jelema nu kitu sirik teu pararuguh. Kumaha mun jelema bisa nasib ke Mekah ngumpulkeun duit ongkosna tina ladang ngajualan pupuk kandang. Piraku balik ke Mekah jadi haji tai. Ulah kitu ka batur teh, coba belajar batur bunga milu, batur bagja milu. Siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita. Lain amin amal. Amin kenceng balik ke dia sirik deui sia mah. Kaop nepota tangga maju. Tangga kabeli TV gede mainan nu nyengsol. Kasatru meureunnan. Isukna tatanggana kabeli motor gede, muriang. Tapi dibawa ke rumah sakit di opname. Dilongok ku babaturanana.
babaturan tukang ngagosip deh, ngagosip hareupeun nu gering. Ece kamari salaki tetangga ece nu meuli motor gede, ayeuna meuli Innova ece mobil paeh langsung. Astagfirullahaladzim. Hei, lamun dunia mah ningalina kahanap. Urang boga sepeda, ulah nempuan teh motor. Kau mau batur mah teu boga nanaon. Kahibur hate urang. Bener teh? Urang boga motor, tong nempuan teh mobil. Batur nu boga mobil riet. Angsuran. Nempona kahanap urang masake boga kijang ge alhamdulillah keun batur mah Innova nu anyar teu naon urang mah kijang ge asal jalan komo si itu mah carry ceuk boga carry aing mah carry ge jalan keneh ka mana-mana teu kahujanan si itu mah teu boga mobil motor bae ka mana-mana kahujanan ceuk boga motor aing motor ge alhamdulillah ka mana-mana henteu ngaboseh si itu mah sepeda cek boga sepeda aing mah sepeda ge lumayan bari olahraga ngagoes ka mana-mana komo si itu mah lempang teu boga nanaon cek nu lempang aing mah lempang ge cager keneh bisa indit ka mana-mana si itu mah lumpuh cek nu lumpuh aing lumpuh ge hirup keneh si itu mah paeh kamari urusan dunia ningali kahan urusan ibadah karak ningali kaluhur. Batur bisa ngaji piraku aing teu milu ngaji batur bisa sodako piraku aing teu sodako kadinya karena ibadah ece ka mana ka majelis ayeuna rutinan ibu-ibu jadi panasan kana ngaji ibadah ece antosan abdi bade ngiring hebat cara ka mana eta ka kiai pasantrenna can beres cenah butuh keramik kamari teh 50 dus arek nyumbang keramik kadinya 50 dus infak sedekah hebat jadi panas ece daguan ece keramikna abdi semen jeung pasirna abdi gerek ka pasantren rek nyumbang hebat jelema kitu panasan kana ibadah asep ece mah lain jelema panasan teu ece mah teu panasan batur ngararaji ece mah ngajak dog di imah heuh ece teh teu panasan mangan stres ya Allah panasan mah kana iba sing barenang hidayah amin ya Allah ya Rabbal hayang nasi baju umroh hayang heulakeun daftar kanu boga Mekah Madinah saha Allah iraha daftar nasib sampai sapeting 5 kali zuhur asar maghrib isya subuh komo daftarna ditambahan tengah peuting bari ceurik hudang tengah peuting ngadua ka Allah cek Imam Syafi'i lamun aya umat akhir zaman hudang tengah peuting barampen ka Allah terus nangis nakunaon sabab ngeratapi loba dosa jeung maksiat ka Allah bebersih di hadapan Allah tengah peuting maka cai matana dijadikan malaikat-malaikat rahmat ku Allah anu ngabantuan ngaaminan karena doana eta umat osok udang ka mana ka WC di WC ngadon kieu geus kieu geus kieu ngisang KS doi jorok kanyahoan ku aing tara ngisang urang geus ngisang make heula calana Aisyah kana hees wae ih amit-amit urang dia ih tara ngisang tara make calana uyuhan salakin ada ararateul make deui calana geus make calana wudu kuduna mah wudu amparkeun sajadah di tengah imah rek di kamar sok salat 2 rakaat salat tobat heula ka Allah beres salat tobat tahajud istikharah geus bebersih teh karak tahajud istikharah ngangkatkeun leungeun ya Allah ku bahasa Sunda bae Allah ngarti Gusti nu gaduh Mekah Madinah gampangkeun jalan rezeki kanggo abdi saumur hirup abdi hayang ngarasakeun nikmat sujud hareupeun Ka'bah hayang ngarasakeun nikmat ngaos shalawat di payunan makom Rasulullah SAW
Gusti nu gaduh Mekah Madinah na gampilkeun jalan rezeki nasibna kanggo abdi sareng keluarga hoyong tiasa haji sareng umroh eta doa tengah peuting bari ceurik cek Imam Syafi'i teu bisa ceurikna Asep hudangkeun budak hudangkeun yang hudang cek si Asep mah ngadoa tengah peuting kudu ceurik mah teu bisa ceurik kumaha carana mah buka patok kamar marek nyelapkan indung suku geus nyelap mah bantingkeun ku siap bantona siap mah siap asli ceurik kita itu dah siapa matara ceurik aing ngadoa teh tengah peuting akalan ayeuna mah indung suku selapkeun panto banting goblok ya Allah cek malaikat aing moal kajebak siapa cerik lain inget karena dosa lain cokor baru eta teh cerina teu asate urang teh lamun inget karena dosa istighfar tara cerik awas hati-hati penyakit teh teu asate kunaon Asep teu bisa ceurik kalau mun inget kana dosa aya nu ngahalangan dina hate runtah naon runtah na Asep sampahna bejaan rek dipikeun ayeuna nu kahiji angkuh sok nyelapna hate bisa jelema sombong ku harta bener teh asa aing pamampuna munggaran rek diuk jeung tatangan nu sangsara sieun kan tepelan malarat hati-hati sadari mau jadi jelema mampu lamun doa na fakir miskin bener sombong boga apaan sahiji geus mung nanya ka tetangga padahal batur ge nyahoeun eta mobil 5 tahun kadenge tina mengkolna rem dijejeritan kiridit cenah beda ulah sombong ku jabatan bener teh asa impang luhurna jabatan menimbung wau jeung rakyat nu dihandap bisa naik ka luhur teh dianteur ku nu handap leres teu makana keur cicing di luhur sing inget ka nu dihan sabab nu dihandap mah ke ongkos salah tapi bener eta cicing di luhur sing inget ka nu dihan sabab dihandap mah bener aja engat atuh salin pinah ka luhur atuh ulah ngeres pikiranana geura nu geus manang milih urang mah di laluhur cari dariuk di kursi goyang make dasi panjang-panjang tiap tahun ngadutkeun duit sidang ngadenge harga nararek ekonomi Indonesia ancur-ancuran teu ngapeun da proyekna miliaran tapi rakyat tu dihandap maaf mun ekonomi Indonesia geus hancur-hancuran harga-harga nararaek rakyat nu dihandap nu ngarasakeun eungap makana keur cicing di luhur sing inget ka nu dihan sabab dihandap mah da keukeuh ka dinya bae geus lah di sararea eungap mah kompak teu naon atuh Bu mantak doakan para pemimpin para wakil rakyat di laluhur sing saroleh sing amanah ulah sombong deui kunaon Asep ku kakasepan asa paling kasep mung akur jeung babaturan ulin sia ka Mekah jadi goreng di Mekah loba leuwih kasep Saudi jararangkung Turki mararancung Libanon mah bening bararodas tak kuring lamun umrohan sok teu pede lempang hareupeun hotel hareupeun Saudi jangkung aing pene Libanon bodas aing geuneuh Turki mancung aing saaya tak sok mundur yang ka tukang sok nu ganteng sia ti hareula syukuran baik ka Allah ya Allah nuhun abdi tiasa ka dieu deui nuhun Gusti aing geus disyukuran mah hate kahibur torojo tukangeun rombongan jamaah Afrika aing gabung kadinya nyelap jadi aing nu heurung
alhamdulillah. Ulah sombong gelis disombongkeun ulin sia Imas ke Mekah jadi goreng di Mekah loba nu leuwih gelis. Pakistan mararancung, Saudi mararancung, Libanon mah bening. Tak kuring lamun lempang hareupeun hotel di Mekah sok teureun bujur di Ciwitan ku pamajikan. Mata kuno sineng nyeri Ciwitan bae molotot bae atau aing peureum nu geulis katabrak. Pemajikan ngadat digitukeun tabrak bujur ontak. Astagfirullah cemburuan ece pun bojo mah tandanya cinta ya iya dari itu cinta kumaha aing liarna unggal poe tiap balik ka imah setorna gede wae. Asal puting balik jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 kadang-kadang pantau imah geus muka pemajikan geus ngajega. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Neng udah bangun? Ya udah lah. Mobil kedengaran. Oh mana ti panitia. Nah kodok wae tah pas molor weh yang ditinggalkeun apaan to tidinya kanyahoan. Ternyata rumah tangga lamun hayang dipikanya aku pamajikan si orang eta resepna kumaha doa. Ternyata lain pamajikan aing nu matre teh sia atuh aing leungeun kieu mah doa duit mah kieu mumun tati deuleu lamun kieu mah lamun kieu meni kudu dilatih. Ibu-ibu melotot Asep ulah munafik sia hirup teh ieu mah dunya doa butuh duit butuh bener. Kiai moal boga pasantren syariat teu buat duit yang ngabangunna bener. Wanita muslimat wajib nutupan aurat kerudung busana muslimat lain menang nyieun sorangan batur nu nyieun gini dipake ku ibu halal sabab dibeli heula make dunia ieu mah bener butuh meh ngomong deuleu leungeun aing butuh aja awas makana ka kiai ka ustad ulah mitnah bae. Ustad kasantrina minta udunan jak main listrik di pasantren di majelis 50.000 meni di demo dan wajib ngadidik anak teh indung bapana kuno dipasahkeun ka kiai di majelis pan kolotna teu mampu kolotna loba kasibukan bener atuh bijaksana da make listriknya anganana listrik make setrum nah kudu dibayar ka PLN ya 50.000 mahal teuing loba leuwihna wajar loba leuwihna da ustad da loba anakna 13 ustad usaha tara anak deres teu boga gawe teu boga gaji atuh aya jajan-jajan anakna masih kena loba leuwihna Asep wajar aya leuwihna ge da ustadna ahli hisab sahibul asbaq CS asbak. Ya Allah Asep nu kitu bae dibahas maaf ayeuna loba umat Islam geus teu adil hirupna aya nyaga biayaan pendidikan umum anakna ratusan ribu jutaan wani mayar tapi jangka solehan anakna pendidikan agama di pangajian di pasantren loba anu lalabora teu adil. Mah kursus komputer mah 300.000 coba mikir bayar. Papa kursus bahasa Inggris 500.000 bayar. Pak coba ustad di pengajian 50.000 sabulan becakeun sia ka ustad sia mangke bisa kaliguskeun satauneun nepi ka henteuna ieu harek majuna agama lamun kitu carana
Padahal lamun anak orang geus dididik ku ustaz di pesantren di majelis jago ibadah, pasehat maca Quran, akhlakna mulia, nu kabawa mulia ti heula indung bapa. Anak saya teh ku rajin ibadah, anak saya teh ku pasehat maca Qur'anna, akhlakna mulia. Anak si Pepen nu disebut cek masyarakat si Pepen bisa ngadidik anak pajarkeun menang si Pepen. Kiai nu ngadidikna di majelis disebut henteu. Tapi giliran aya oknum santri goreng akhlak, belegug, bedegong, sombong, maaf, indung bapana teu kasebut. Tapi kiai nu jadi guruna kababawa goreng. Santri mana eta meni goreng akhlak? Biasa kiai eta. Cek kiai aing teu mais teu meuleuh. Giliran goreng kababawa. Makana ieu dukung perjuangan para ulama. Da geus bisa ngadidik anak urang jadi soleh, pan unang anu bagja urang indung bapana. Kasyafaatan budak saroleh di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Robban, pijeun eta sifat nu aya dina hate ulah dipiara naon deui Asep dina hate runtah nu halangan doa teu diijabah Asep dendam naon cenah memeh muludan loba musuh balik muludan jadi loba dulur amin memeh jeung nu jauh akur kudu jeung nu deukeut heula daya pangabutuh mangadadak lain menta tulung ka nu jauh pasti ka nu deukeut leres teu nikmat loba dulur mah sakabeh salemur ieu dulur urang kabeh akur kabeh ngalengkah jalan sempit ge jadi lega tapi lamun salemur ieu musuh kabeh jalan gede maaf moal bisa lempang-lempang acan leres makana ayo lobakeun dulur bahkan cek Imam Ghazali kun kal yadain wala takun kal udunain hiduplah kalian harus seperti kedua tangan jangan meniru kedua telinga. Kumaha kedua tangan beda katuhu jeung kenca profesina beda nu katuhu kanu ngeunah-ngeunah bae lalap sambal sayur sop daging hayam ping-ping hayam bagian katuhu nu kenca mah ketap hayang nyekel ge ulaheun giliran beuteung mules lumpat ka WC kenca hudang calu kenca bieu bau bagian aing masing-masing boga tugas tapi nu katuhu teu sombong kumaha teu sombongna Asep tahu diri cek nu katuhu lamun teu dibantuan si kenca aing kotor makanya ketika boga duit loba init ka mall meuli jam tangan pang mahalna jam tangan mahal nepi ka jutaan keukeuh dipasangkeun di tukang cebok di dangdanan bener teu meuli cincin di ka tukang cebokeun jadi gagah tukang cebok tahu diri aing diganteng-ganteng ku nu katuhu makana nu kenca ge tahu diri ketika nu katuhu ateul teu bisa gagaro sorangan nu kenca tanpa ditelepon hideung datang ngagaroan coba jeung tetangga kitu hirup nikmat wala takun kal udunain jeung ulah nurutan dua ceuli ai ceuli kumaha Asep ceuli katuhu ceuli kenca lamun ti tukang jarakna sajengkal teu jauh tapi sok sampean deket nu katuhu jeung nu kenca can pernah amprok sakali-kali acan ceuk nu katuhu aing hayang panggih nu kenca lumpat ka hareup nu kenca Marius bahkan Nabi ngagambarkeun lebih jauh kal jasadil wahid Islam satu dengan Islam yang lain harus seperti satu tuh seperti awak kumaha kitu awak Asep lamun ditajong indung suku kana batu nepi ka getihan nu pangheulana riweuh saha pangheulana monyong sih padahal tatangga jauh nu cilakana mah dihanap dek cek leungeun aya naon wir cek biwir itu suku cilaka tulungan leungeun turun mencetan irung simpati milu nyengir panon simpati milu ceurik ceuli milu beureum huntu di jero milu kakareket nu teu disangka bujur dibawa ka dukun patah tulang eta tulang nu bengkok dina suku dibenerkeun teu kuat nahan ka nyeri milu gogoakan bujur prat pret prot kompak kabeh kompak henteu aya hiji nu cuek
saya tamat teu pipilueun molor we di jero najis. Teuing saya tamat eueuh gaweana henteu simpati saya tamat. Indung suku ti tajong kana batu getihan, irung nyengir, bibir monyong, huntu kekereket, leungeun milu mencetan, ceuli nepi ka beureum-beureum, bujur milu prat-pret-prot. Saya teh mah damang we ngarengkol. Saya eta teh cirina jelema licik saya teh mah. Licikna kumaha? Giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea. Mun saya tangges aya kahayang, kudu aya wali, kudu aya saksi, kudu aya penghulu, kudu aya amil. Lamun saya tangges aya kahayang, bahkan kudu make surat resmi ti penghulu. Naon? SIM, STNK, BPKB. Naon SIM? Surat izin menyolok. STNK surat tanda nurunkeun kolor. Nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok. Nges tulis lumayan. Bo aya di dieu nu kitu. Jelema kitu aya. Kiai butuh tenaga breg ngariung kerja bakti rek muludan hayu bebenah heula aya we jelema cuek lah sukses ge moal batur rek muludan batur manyumbang tenaga pikiran harta dikurbankeun anu cuek bae giliran manehna aya pangabutuh sok hayang ditulungan ku jamaah bener. Mun aya di dieu kitu merekan panto imahna the big family of the Rengkol. Ini keluar besar si Rengkol. Insyaallah di dieu mah kompak amin. Tetap jaga silaturahmi insya. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Asep lamun lain gara-gara salat, lain gara-gara puasa, lain gara-gara haji umrah. Lantas apa sih yang membuat kita mulia di hadapan Allah? Jawaban dengan ukur hiji, gara-gara ayat syafaatul uzmana Nabi Muhammad. Umat Islam jadi mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nusejen gara-gara umat Islam bakal menang syafaah Nabi. Umat nusejen mah teu aya, urang bakal menang syafaah. Nu ngajadikeun umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya cinta sejati Kangjeng Nabi ka umatna. Emang kumaha cintana Rasulullah ka urang Asep? Rasul hayang panggih jeung umat akhir zaman sok nangis sono Rasulullah ka umatna di akhir zaman. Di majelisna Rasulullah nangis. Allah ngutus malaikat Jibril, ya malaikati idhab ila Muhammad salhu ma yubqi. Jibril datangan itu Muhammad, naon sababna nangis? Malaikat Jibril sumping, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah ngawal waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon Jibril? Aya parentah naon? Teu aya parentahna naon Gusti, ngan abdi rek naroskeun naon sababna anjeun nangis. Rasul ngajawab, ya malaikati rabbi ishtaqtu bi ummati. Jibril nu ngajadikeun kaula ceuri, kaula keur inget ka umat kaula. Maka Jibril langsung mayun ke Allah laporan, ya Allah, Rasulullah nangis keur sono ka umatna. Kumaha cek Allah? Jibril hibur. Kumaha ngahiburna Gusti? Bejakeun ka Rasul kaula. Kaula geus nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga diisian ribuan bidadari, ribuan pelayan, kabeh kanggo anjeunna. Ayo sampaikeun. Jibril mayun deui ka Rasulullah. Rasulullah aya naon deui Jibril? Abdi nyanak berita Gusti. Berita naon? Berita nu bisa ngaleungitkeun kasedih anjeun. Mana Jibril geura bejakeun eta berita anu bisa ngaleungitkeun kasedih kaula. Allah tos nyadiakeun ribuan istana surga. Hiji istana surga diisian ribuan bidadari, ribuan pelayan, sadayana kanggo anjeun. Geus ulah nangis deui. Apa Rasulullah berhenti nangis? Ketawa? Bahagia? Tidak. Rasul tetap nangis. Jibril kaget. Gusti nangis keneh bae, teu percaya karena berita ti abdi. Jibril, kaulah percaya Allah geus nyadiakeun ribuan istana surga.
hiji istana surga diisian ribuan bidadari, ribuan pelayan, kabeh kanggo kaula. Aya ganjelan dina hati kaula. Jibril, ganjelan naon Gusti? Kaula rek nanya, naros naon? Fa kaifa bi ummati? Jibril, kumaha jang umat kaula? Kekeh Rasulullah merhatikan orang. Rela Rasulullah melupakan ribuan istana surga sabab dina hatena can tenang mana jatah jang umatna. Jibril mayun deui ka Allah, ya Rabbi, Rasulullah teh kekeh naroskeun kumaha jang umatna. Allah ngajawab, inna sarudika fi ummatika wala nasu'uk. Sampaikan cepat Jibril. Jibril mayun deui ka Rasulullah, aya naon deui Jibril? Ya langsung ti Gusti Allah, ya Rasulullah, kumaha jawabanana? Allah ridho ka anjeun, Allah mikarido kana perkara nu dipikarido ku anjeun. Oke, Allah moal poho ka umat anjeun. Begitu nguping Rasulullah umatna tidak dilupakan oleh Allah, maka Rasul bungah berhenti nangis nyarios kapainan malaikat Jibril. Idzan wallah la arda wa bahitun min ummati finnar. Jibril, demi Allah kaula teu ridho lamun aya hiji bae umat kaula anu asup ka neraka. Kaula teu ridho. Belana Rasulullah ka urang. Atuh wajarlah setiap tahun diagungkeun, dimuliakeun, diperingati maulidna. Naon sababna? Harapan urang ngandelkeun ku ibadah urang masih jauh tina kasampurnaan. Bari teu urang belajar terus ilmu jang nyampurnakeun ibadah. Tapi dengan harapan urang hayang menang syafaat, hayang digero ku Nabi di poe kiamat. Leres. Leres. Hayang menang syafaat, hayang menang syafaat. Sahabatna Rasulullah kumulia-mulia teuing umat anjeun di akhir zaman, sampai anjeun sono rindu eta ka umat anjeun akhir zaman. Ai kami tiasa pendak jeung eta umat anjeun nu mulia ya Rasulullah. Salah seorang sahabat bernama Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu nanya, cek Rasul bisa di mana pendakna Gusti? Ke di mahsyar. Di mahsyar iya. Aya cirian Gusti? Aya. Pan kabeh jelema dikumpulkeun ku Allah di mahsyar. Tapi umat kami akhir zaman ngabogaan ciri nu bakal pendak jeung kami engke di akhirat. Sok geura beunangkeun cirina. Mana cirina Gusti? Rasul ngajawab, hiji rutbun lisanihi bidzikrillah. Umat akhir zaman nu bakal menang syafaah Nabi aya di payunan Nabi. Umat akhir zaman nu teu eureun-eureun bibirna baseuh ku zikir ka Gusti. Jalma-jalma ahli zikir, ahli sholawat, maka hasil muludan balik ke dia di imah loba zikir insya nu mampuna urang rek istighfar, rek tasbih, ek sallallahu ala Muhammad. Ayo cara indung urang baheula, ai ngasuh anak baheula geuning indung urang mah mani hebat bibirna zikir Allah ya Rasulullah. Bari ngahuapan anakna, ngahuapan depan baheula mah dibeuweung heula digayem ku indung da eueuh blender baheula mah. Leres henteu? Mantak tong aneh aya peneliti naon sababna budak baheula loba nurut ka indung, sabab budak baheula loba ngadahar ciduh indung. Kunaon aya loba budak ngelawan indung? Geus jarang budak ngadahar ciduh indung. Da geus aya blender. Bener? Kadaharan teh jang orok meuli blender colokeun na listrik pencet terbubuk weulkeun ka budak. Gede saeutik indungna nu muter siga blender. Dan yang harapan kelakuan anakna iya zaman era goblogisasi ayeuna, zaman era penggoblogan masa kini loba kolot geus nyarari hate ku anak baheula mah rajin indung bari ngahuapan bari zikir Allah. Oh kasep lapar ieu mam pedo sok ibu praktek barik muludan budak nu gede gepayan jang ameh nurut ka maka dibager dahar ieu moal teu mangpret budak. Ih mak robah rasa mah jadi rasa dejigong goblok budak ayeuna mah ngalawan baheula mah nurut. Leres teh jang ka dieu bager mun mah pang melikeun cenge cabenya marek nyambel ka warung ini teu loba tatanya budak baheula mah
jangka dia pangmelikeun bako jeung daun kaung abah rek ngarokok beuh lama bako daun kaung ini budak ka warung sok nitah budak ayeuna mantak nyeri hate yang pangmelikeun rokok jang ka warung bapak rek hayang ngarokok samsunya samsu malah ngagerung-gerung motor hareupeun bapana Pak jauh teuing ka warung Pak nitah nu sejen we soalna ieu geus janjian jeung barudak ari ulin ka Cibuaya Pak budak geus nungguan di gang lamun teu kaajakan buah bisa bahaya Pak barudak geus lalak Pak sorry Pak nya bapana molotot jeung bapana nya hoki mah dicekek ti orok wah maaf loba kolot putus asa yang hareupan akhlak budak ayeuna leres teu baheula hebat indung bapak urang nyarekeun budak tengah peuting lain kukulutus indung baheula mah bager kasep ulah ceurik wayah kieu tatangga kagandengan keur istirahat angguran peureum mage geus tunuh pan isu kudu ngaulaan maneh hayo peureum sallallahu rabbuna baheula ibu kitu teh ayeuna ngamandian budak disedo disipat tapi ka babak belur banget budak timang-timang ke para rugu bang katimang anak jurig bari polototan anak iya makanya anak saha pu anak sia orok jadi ngahuleng tadi aku ku indung sok aya nu kitu heueuh budak jadi tengahku ka indung anak iya ku katep-katep teuing jeung sok cacadela atuh nu bentes we ngomong teh si kasep si bager si raja mau ti katep ti laja ti kocok ti emek kabeh tai absen anak tapi lumayan apalkeun etanya apalkeun hasil muludan anak teu bisi isukan balanya ka warung babaturan tatangga teu milu muludan poe ieu ece kamari hadir muludan hadir menang naon anak ieu tatanya wae alhamdulillah eta manfaat eta kuring sok ngamalkeun eta pamajikan kuring manyun pundung di tengah imah kuring balik ka imah pamajikan pundung manyun bae diukna kursi neng kadek-kadap aya perlu teh nyamperkeun kuring bingung mikir kumaha nyageurkeunana inget tadinya samperkeun lalaunan geus pareup-pareup kuring ngagoak anak iya oeng-oeng anyun pemajikan langsung calangap langsung udag-udag tapi katinggalin calana aing katincak hanya kumaha aing we atuh sok we apalkeun nya bisi salaki pundung manyun di tengah imah ceuk ece hasil muludan lompat ka dapur seduh cai kopi asongkeun ka salaki nu keur manyun anak iya oeng-oeng ideung insyaallah jadi cabok lah puas atuh dah hideung nama ke disebut baheula zikir indung ngasuh budak ngahuapan terlepas ti zikir jeung sholawat budak tengah peuting ceurik ieu mah lain zikir eling indung lain malah kasurupan indungna molor ngeganggu mana budak batul mewek wayak ya jurig nya budak repe dengan ada jurig mana jurig nama inuna bingung dengan jurig ka mana salakina kerek di juruna kasur tuh jurigna molor kasalaki tega nyebut jurig perem ayun mah di ayun hayo paneng isu kudu nyaring perem pada hari Minggu kuturut ayah ke kota nya budak lain molor malah molotot mikiran hayang geura poe Minggu atuh teu naon Asep da lagu budak tapi kan eusina nitah ulin
sok tenanon make lagu tapi kalimatna nu ngadidik ibadah. Ganti judul tong hari Minggu, hari Jumat atuh. Yang perem memboga bakal lagu balik muludan Isya Asep. Judulna hari Jumat. Banting na ayunan. Pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid. Kan bagus nih tah ibadah. Pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib. Ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya. La ilaha illallah. Nah, tulis Pak Ud. Pelangi-pelangi ganti mengaji. Mengaji barokah jiwamu, marah pusing kacau hilang karenamu. Allah Maha Agung penuh kasih sayang. Mengaji cinta Al-Qur'an. Eta ngadidik nu kitu lagu. Datang bapakna peremjang bapak geboga lagu matematika dengekeun jang. Ji jeung hiji jumlahkeun jadi 2, lamun bisa ngaji engkena bisa ngadua, itu kan lumayan matematika. 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4, mun bisa ngadua engke bakal menang berkat lumayan. 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8, mun loba berkat moleh saya barang ngakan lumayan. 8 jeung 8 jumlahkeun ke 11 sebebarangakan pasti bakal awet beas lumayan. 16 jeung 11 jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere kami toha alus. 32 jeung 32 jumlahkeun ke 4 bager kami toha pamajikan bisa 4 nah apa. Setuju bapak-bapak? Lain nanya bapak-bapak. Ibu-ibu pasti. Bu, hayang gaduh caroge sedia hayang teh. Tetap selalu ingat sama ibu hoyong teh. 3 resep rahasia ti Siti Khadijah. Hiji, sing pinter nyenangkeun caroge ku bahasa. Mun ngobrol jeung coba mik-mik nu di tukang pareuman eta pareuman. Jadi ngaruwaskeun aya kitu teh. Da mik ieu mah teu nanaon, ieu mik hadroh pareuman heula we. Anu kaadu teh konslet ieu na teh kabelna anu kabel konslet. Hati-hati bibir aing teh. Bu, hiji sing pinter nyerangkeun salaki ku bahasa. Siti Khadijah mah henteu cerewet, henteu culang, trapopolot. Ibu gitu tuh. Bager gelis bunga mawarku kadieu sakedap. Rasul manggil ka Siti Khadijah, labbaika ya Rasulullah. Ada apa wahai utusan Allah? Jadi gelar salaki nu disebut. Da gelarna pan mulia. Urang biasa we mun aa ma aa aya naon sih a. Mun akang aya naon kang. Rendahkeun suara. Ieu masalah kisah kecap pamajeng percis entong kakencet bujur. Mereka muncrat hujan karena beungeut salaki. Pamajikan aing kitu di smackdown ku aing. Rendahkeun suara. Nu kadua muliakeun salaki ku tingkah laku. Kumaha Sep? Siti Khadijah di mana mayun Rasulullah tungkul gak berani melihat wajah suami. Ibu gitu tuh. Geus Pak, isukan manekan paha yang anu bongkok. Makanya dites ke imah ke Pak balik muludan dites Pak wayahna ya. Hasil muludan. Nyai ka dieu aya naon sih? Hasil muludan bari tungkul. Lain akang teh balik muludan asa hayang ngopi mun teh capek pangeseduhkeun. Oh. Hebat. 3 senangkeun salaki ku dandanan osok dandan. Osok ka mana? Ka undangan, ka pasar, babak belur, pabrik set paradidah kabeh kana beungeut. Geus hideung geus beureum bero hiju kabeh.
nu menang nama tukang ojek salah kena kabagian bukesang deui Siti Khadijah geus geulis alami dan deui di mana rek ngajemput Rasulullah mulih di mana-mana rasa capek Rasulullah hilang. Kenapa? Yang buka pintu bidadari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Berahi panto dibuka. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Buktinya bidadari menjemputku. Ibu Oso balik muludan mun bisa marek sare dangdan dibutuhkan ku salaki pan Rasulullah masuk ditawisan ku Siti Khadijah ti siang kene Gusti uangnya ayeuna abdi diperyogikeun kunaon kitu geulis pami diperyogikeun abdi bade dangdan pami teu diperyogikeun nyuhunkeun widi nyuhunkeun izin sing ridho abdi hoyong ibadah dugi ka subuh. Masya Allah rek ibadah bebeja heula ka salaki nama ke bebeja asap pisi salaki butuh peting-peting ngadekul we sujud ruku sujud terus salat isya terus salaki nana kasur tempat tidur geus dehem gasna geus diheujeun ke pabajikanna teu ngarti-ngarti cek salakin eta nambah deui salat tetep minta ridho ka salaki minta izin ka salaki dakang rek ibadah abdi teh hoyong tahajud hoyong istigharah heuh nyai sok diridhoan heug bae diizinan hebat doa diijabah eta bu tilu hiji naon cenah pieu senangkeun salaki ku bahas dua senangkeun salaki ku tingkah tilu ku dandanan tak balik muludan hasil ti asar keneh geus nawarkeun Kang ge penting dipake moal kos kana ban radial wae cek salaki kunaon kitu nyai mun rek dipake beres isa rek dangdan mun teu dipake rek molor sugan rek ibadah rek molor sih eta ibu dangdan beres salat isya bapak balik salat isya gura-giru geus dajeng janjian begitu asup ka kamar mau ka pantau kamar assalamualaikum ibu calik geus dangdan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tring buri nyai salakina kaget kaukah itu Rika Ani oh Ani astagfirullahaladzim ternyata aku salah kau adalah Ani bukan Rika begitu asup salakina ka kamar tatanya nyai akang ridho akang bunga nyai bisa ngabungakeun akang peuting ieu nuhun ai katampi mah nyai jamu-jamu akang di mana gelas jamu-jamu eta na meja Kang geuning aya dua nu abdi hiji Kang nu abdi mah sari rapet nu akang kuku bima cek salakina mana nyai eta na meja nya nu akang gelasna mana pamajikanna poho da ngarendeng gelasna ting nu ieu apa nu ieu kuku bima lah nu mana we tukang jamu-jamu ieu moal mantak mabok ayeuna salah salakina nginum sari rapet pamajikanna nginum kuku bima rek sosonoan teu jadi pamajikan ngadadak hareras teu pararuguh salakina ceurik nepi ka isu rapet teu bisa kiih najis lain nyengir mikir ulah marah kenu kitu muludan unggal tahun pasunahan Rasul tadi contoh kumaha kitu asep hubungan da jeung nu bieu Rasul meme sosonoan lain neangan jamu-jamu opan eueuh jamu-jamuna zaman Rasul lain neangan obat kekuatan tapi Rasul ngajakan Siti Khadijah rek sosonoan mandi sunat nu disebut mandi jafaf niatna nawaitul ghusla li jafafi sunnatan lillahi ta'ala. Pernah ibu diajarkan ku salaki gitu
salaki anu salah aja ada hayang anak saroleh cara salah balik di sawah main gajleng we ka kamar bohodoran pacul ke bawah gitu hirup nate anak nate heuras beheung Rasulullah mamandi sunat heula wudu heula salat sunat 2 rakaat ieu marek sosonoan riweuh neangan endog bebek gitu wes anak nate hasil nate maling entong ge unggal peuting salah resep dengekeun Usman Kardi Herman Wahyu Ahmad dengekeun mandi sun disebut mandi jabab Asep tiris mandina wudu Asep da teu jadi sosonoanana moal leungit ganjaran wudu tetap menang jaminan ke Rasulullah al wudu qabla naum fahuwa indallahi syahidun wudu sameme sare bakal menang ganjaran syahid batur hayang menang syahid di Palestina rela narokeun nyawa ngabelaan Palestina urang mah direngas dengklok di dia di pedas maaf hayang menang syahid wudu bae memeh sare naon sababna pan sare teh latihan maot doana ge bismika Allahumma ahya wa bismika khawatir urang teh dihudangkeun deui ku Allah bablas hudang sare dikubur santeuna memeh sare wudu heula dina kaayaan suci alhamdulillah makana wudu memeh sare ganjaranana syahid tah balik muludan menang-menang eta atuh ngadawamkeun wudu sameme sare hiji jalma nu cirian menang syafaah jalma anu ngabasihan lambaina zikir ka Gusti. 2 mana cirina Gusti anu kengeng syafaah umat Gusti akhir zaman birrul walidain budak anu teu eureun-eureun nyieun kahadean ka indung bapa dicirian ku Nabi budak saroleh ya dibutuhkeun ku zaman-zaman ayeuna urang butuh anak saroleh leres teh di mana ayeuna disebutkeun zaman era goblogisasi zaman era penggoblogan masa kini loba budak segara roblog ka indung bapa loba indung bapa nyeri hate ku budak baheula mah karak ngadengen dehem sora bapa dehem bapa budak baheula mah ngadeg-deg sieun cicing beda jeung budak ayeuna di deheman ku bapana malah bapana nu sieun budakna nu galak naon pak bapana nu ngadeg-deg henteu jang henteu tibalik ieu zaman leres baheula rek ngaliwatan indung bapa asuka imah dodongkoan pantok ke halangan ma pak geser calikna abdi bari ngaliwat bisi kadupak anak urang gitu teh ayeuna seueuh akhlak indung jajalaneun main labrak nepi ka nyungsep indung apa eueuh tata krama bapana ngagoler di tengah imah dilengkahan seak gua jeleng ngalengkah kagok nincak beheung bapana meningek anak jurig juga eta nincak beheung bapana lain menta hampura molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung sia nyatu jeung teri tina biwir bijil bokap trojol indungna ih nyokap datang ninina nyokep torojol akina ho nyakop ting eta bahasa jurig di mana loba kolot nyeri hate kuan maaf di dia loba para remaja putra putri dengekeun maaf nu kumplit keleh indung bapa mun hayang menang syafaah Rasulullah penak jeung Rasulullah nyieun kahadean teu eureun-eureun ti ayeuna ka indung bapa geura menta hampura menta ridho sabab jelema anu al-aqu liwalidayhi salila hirupna eta jelema nganyarikeun hate indung bapa sok sanajan rajin salat fardu sunat teu katinggalieun haji umroh tiap tahun di akhirat moal menang syafaah gara-gara eta jelema keur hirupna teu meunang ridho indung bapa moal menang syafaah naudzubillah min ko berat Asep ancamanana berat naon sababna sabab aya jasa indung teu bisa dibayar ku anak harta anakna dikumpulkan sealam dunia dikumpulkan buat mayar jasa indung bapa moal kabayar terutama indung ku maulidna Nabi indung diangkat derajat 3 tingkat di atas bapa urang pak eleh ku ibu-ibu sakuma beungharna nu jadi salaki harta salakina sealam dunia dikumpulkan
rek mayar jasa pamajikan moal kabayar. Tenang Bu, belaan gue aing misalnya kena ngahuleng baik. Nah Asep tapi KB hebat eta jasana. Rasul ngangkat 3 tingkat derajat ibu di atas bapak. Ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi. Kemudian anak nasa 11 aing bulak balik lagu didinya. Menyusui, mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu. Enak kosidah ya. Baheula malin kosidah keur zaman urang laleutik nu maena ibu-ibu geuning alatna gelode baru leut naon baheula mah? Hah? Kitimpling, heeh. Zaman jadul baheula. Nah kalau ge eueuh variasi kitu we ti mimiti nepi ka anggeus. Lagu teh jauh tiadana. Pak brum brum pak brum pak brum brum pak brum baheula aing sok lalajo. Ya dana da brum pak brum. Nu nyanyina teh bi omah. Kecerek nabi titin di kabarareuh kokodna da kecerek na besi baheula leungit we genjring tagoni ketimpling datang rebana mulai aya variasi pukulan almanar tasi cerak jring 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 jing 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 cerak jring 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 jing jing ding ding jing jing ding ding jing ding ding le ding tak tung tung le tung tung jing 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 ding ding tak tung tung le tung tung jing 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 ding ding tak tung tung tak tung tung jing 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 ding ding ding. Tilu poe aing latihan eta. Leungit rebana datang cerawis. Hah? Oh emak geuning geus kolot di dieu mah. Budak santri di imah meuli alatna baru leuit laleutik latihan ual peuting nakol sadaek-daek mereka denge ka mana-mana eueuh opak kadenge teh kitu eueuh opak aya gemblong eueuh opak aya gemblong eueuh opak emping ngecucur budak kadenge teh kahakanan. Bu ibu boga jasa teu bisa dibayar ku anak teu bisa dibayar ku salaki naon Asep maaf ulang diurut di papai jenjang menuju kehamilan proses ibu sabulan sakali kasiksa kunaon Asep miceunan getih kotor leres teu cek bahasa agamana naon head bahasa nasionalna men bahasa Sundana naon di dieu kotoran atau elap ku sorangan kareseban bahasa premana naon aya bahasa premana ge aya si brewok utak getih si botak jadi merana. Maaf Bu lamun ibu kermen cara sokan nyareri awak bener teh urang lalaki ngarasakeun teh yang tarima bersih urang cek ibu-ibu atuh teu adil nu men awewe lalaki henteu justru adil ketika ibu men tenang bulangannya mudah ibu boga duit men lompat ka warung beli softtek ganjel men teu beli softtek lompat ka dapur lap kompor jajalkeun gampang. Nu kadua ibu men diperingan ku Allah naon diperingan aya ibadah mahdoh diliburkeun 10 menit nepi ka waktu lohor datang ibu men begitu adzan lohor ibu malor duksak nepi ka sore cek salakina dosa sia teu salat sorry Kang men Ramadan salakina kokoloyongan leuleus lapar begitu asup ka kamar pamajikan dahar bak-bak di kamar heuh nyai teu puasa dosa nyai sorry Kang men berarti lamun boga salaki tara salat tara puasa Ramadan salaki eueuh keur
kuma penanggulangan anak gampang sok teh urut ece wawelkeun kana sungut salaki sia tara salat men hakam kitu we geus teu bisa dielingan mah men. Dua, jasa ibu teu bisa dibayar ku salaki ku anak naon ham keur nyiram ripuh ibu leres teh bejana rubah samar kahayang cenah nyiram aneh-aneh yang dahar tapi jeung sop sayur sapatu bot ku banyiksikan yang dahar tapi sanguna dicocolkeun kana tarang kiai goblok lain nyiram kasurupan sih eta sakiai nah yang dicocol tarang walat aneh-aneh keur nyiram aneh kasiksa ngomong geus gede beuteung kemana-mana dibawa 8 bulan percis mamawa drum band sare teh jongjon bener bu salah mah kerek tibrak pamajikan mah guling gasan bejana hareudang bayeung yang nyinggir bae pegel asa keplok nang kubaan sieun meh jeret nang karak bae curiga sieun anu teterekelan deui da salakina terkenal juara 1 dunia panjat pinang geus kasiksa ibu sugan teh beres eta tugas encan taruhkeun nyawa ketika ngalahir ngajuru teh juruna maot bener lalaki ngarasakeun teh di luar lalaki mah ngenyotan jinggo pamajikan mah di kamar jeung bidan ngaheujeunkeun orok salakina di lanang wadon ayo wiridan lalaki awewe pamajikan mah di kamar jeung bidan bidan keluar aya salakina nya bu bidan sampeurkeun pamajikan geus eueuh tanaga aya salaki nu soleh mah nyampeurkeun mere semangat nyai akang bagian ngadua sing dilancarkeun hana waladat maryam waladat isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil malikil ma'bud eta kudu dibaca ku salakina ameh lancar cuma lain nyai heujeunkeun nyeri kang nyeri paksakeun nyai itu cenah budak geus nongtot eueuh tanaga jeung akang bareng jeung akang ameh tanaga baru hayo 1 2 3 nyai alhamdulillah salakina ti heula ngajuru bidan gereuwas ieu orok bau naon si geblek modal najis ulah nyepelekeun kana perjuangan ibu-ibu bener teh beres ngajuru lancar salamet panjang umur sugan teh beres tugas encan kudu nyusuan budak leres teh panteu kaur ibu karek dahar sahuap rela ninggalkeun sangu abelanda anak bener da bapak mah teu bisaeun bapak nama bapak ge sok minta jatah ka indungna bener teh bu indung nu kasiksa tapi ridho ibu ridho ikhlas mere susu ka anak jujur bari nutupan auratna maka eta bakal ka surga tapi lamun ibu mere susu ka anak bari teu nutup auratna di akhirat disopak ku Allah payudarana digebruskeun ka neraka heula ulah sembarangan nyusuan budak dina angkot kodok burial lol supir jadi neuleuh kana spion kieu nyung sampai ka sawah kabeh gara-gara sia nyusuan tutupan tempat kaondangan mawa budak kodok burial lol bari dahar di parasmanan nyawa hareupeun aya kiai milu kaondangan keur dahar kiai jadi salah sendok kana irung sok loba nu teu sadar mere susu ka budak sok tadat nutupan coba biasakeun tutupan aurat jadi ka surga amin. Terakhir saha asep nu diciaran bakal menang syafaah umat Nabi
anu teu eureun-eureun berkorban di jalan Allah. Mudah-mudahan ya sodakohna infakna jariyana dipake maulid Nabi masyarakat orang di khususna atau di luar kerajaan sing dibalas ku Allah berlipat ganda, sing jadi ciri orang menangkan tiket syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat ngagungkeun maulid Nabi jaminanana bakal menang syafaat. Man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sing sajelema nu ngamulyakeun ngagungkeun maulid kaula saha Rasulullah rela ngorbankeun harta tenaga pikiran demi maulidna Kangjeng Nabi Muhammad SAW, maka wajib eta jelema bekal menang syafaat. Mudah-mudahan aya mangfaatna. Doana ti ibu sadayana sim goring bade langsung ka daerah Sukabumi ieu. Wengi ayeuna di daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi. Berarti lamun duwi ka Cikampek geus moal aya waktu ngabiur langsung tol Karawang Barat langsung kota langsung Bogor Sukabumi nyambung. Ayeuna mah geus aya tol ka Sukabumi keluar Cibadak tadinya langsung Cibadak Pelabuhan Ratu. Doana bae sing sehat panjang umur teh halangan rintangan, ibu-ibu urang dieuwih mulu dan sing kengeng keberkahan. Doa-doa ibu sadana sing diijabah ku Allah. Anak urang nu marasantren sing ngarasil anu manfaat, anu sarakola sing ngarasil ilmu anu manfaat. Salaki urang nu berbisnis nu keur digawe sing berkah pagaweanana, anu ngalalanggur salaki anak minantu ku berkah ya maulid sing buru-buru dibukakeun tempat pagawean anu berkah halal jang bekal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal aminan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Amin. Rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.